gasak kebon saranya Mang, kerenaon? Bingungnya teh aduh aing mah kalau pegawai nu ngalpengen kieu gawe teh ngonten jadi duit henteu lieur aing mah. Har. Lain gawe jeung Haji Eneng. Kamari mah amang bukan dek wae. Ayeuna mah karunya amang jigah nu bingung. Kunaon. Lah Haji Eneng teh bener aja Eneng mah anjing mah. Nita hantem ka aing teh. Kos babuna heuh da aing teh kitu-kitu teh mah emung anjing mah dibere buruh henteu dewek teh. Pan pamajikan daek di imah geus arek ngalahirkeun aduh aing mah lieur. Atuh ayeuna mah jeung dek urang gasak we lah nu manehna. Satona terus pepelakanana jagung, kacang, urang jeung lauk-laukna urang gares. Pasti amang nyaho lokasi-lokasina di mana. Jeung dek urang initkeun. Lah aing mah kakuk lah jadi kumaha izin aing mah ka Haji Eneng teh mah. Karena mere buru bongana, ayolah orang ini tah. Gasak kabeh lah beakeun lah. Ayo gaskeun. Jangan dibere mak, bukan. Mang. Malaysia keluhan yang di dieu ge sirik mah. Ulin. Itu ulin mah ulin teh sasarangehan gitu sirik mah. Oke. Nang udah nanya motor we? Taker diomean sak dan bantuan siapa kadang kalah tatanya ayo Orang kakak enak. Halo Akbar bisi daing teh nita nyokot emer aisyah nita nyokot emer bantuan motor ngomean motor lain nyokot emer anjing kok cilik Ngomean motor. Ngomong atuh. Kurang bantuan kuy. coba kunci ka deun bener nama ieu budak teh cirina hade gitu minta kunci teh merek kunci heueuh coba kadikeun obeng Dan dibere mang ini urang. obeng naon itu jadi can dibere obeng aing mah obeng eta gigireun sia obeng Jangan dibere mak, bukan. eta obeng tah tukangeun obeng lain goceng Ini heueuh ngomong atuh. ngomong di dapur ku aing geura Oh. Nona si tolol sirik mah dia tarik oleh nama tong jerok didinya. Oke. Kalau masalahnya sirik mah. Mang, hari terlalu nanya? Ya kunaon dulu bata tanya atau tempokeun itu kudu bata tanya sih mah. Gabus nu kitu mah naonnya? Tawas mah ipis, tapi rara sanksi ke gabus. Ada celi anjing mah kukeukeun sekrek gabus nyek saha tawes. Jor-jor jadi kana tawes sekrek gabus tawes deui nyambung deui. Ih, ari amal. Torek om. Nya eta teh lauk dan akuarium. Nanya lauk we ngomong lain akuarium, Mang. Ih, dongo sudah. Kunjuk sia dongo. Dongo-dongo ka aing sia nu teu ngadengena oge. Nyambung udah teh. Goblok sugan. Bang, ulin. Tadi tuh. Bang, pernah nanya si Bang ini di ulin belum?
Ah deh, keketrok ay. Baru cuma lu tanya segala sing bonge Mang irasan kasih setan. siap bonge dia sehat. Nah, siapa menghadir assalamualaikum kita berkata pantok. Ah, bahasa ini memang. Ada di rumah kamu. Tawes. Udah belum tawes? Ah, gimana ya bonge aing gabus-gabus lo tawes aing teh nyambung tadi. Aing capeknya malah nawe. Pun. Lain aing mah penasaran nih. Si Cerina kurang motor chattingnya. Lain juga bisa kan? Ayo coba sekarang. Coba bisa coba. Coba mau. Itu ada naonannya. Ini ku telah kembali padamu kasih. Jangan lama ditinggal pergi. Anjing atuh peuingan. Kita mudah-mudahan kat obyek gitu. Astagfirullah. Peuingan kata kali gede. Ngomong kayaknya tuh bau mah. Beneran aja ya Taju. Udah nggak aja. Terakhir. Cuma kan dulu ke mana dia? Di mau jelema bulukan gitu deh. Ampun deh kak. Ya temu haji aing ngomong teh. Besok teh biar. Magawe dah. Motor tukur kita jeung udah. Yuk. Udah kalau bensinan. Heeh. Kalau tensi didorong atau mantap lah. Ayo. Halus itu motor lama ayo. Yuk, dorong. Oke, ini sok eta mana? Alhamdulillah, bismillah. Astagfirullahaladzim. Motor ini jadi motor butut. Oh, ilaha illallah. Piraku sepeci sirik kami tadi yang budakan hurik aing mah. Ditukeurkeun buat emot budak teh teh kunaonnya. Coba satana butut di. Aduh, nya koplok di. Ampun aing mah. Lain yo, halusnya yo. Makan. Deh, angil. Cara batu tuh dia. Mang ulin. Sugan teh saha? Anjing mah budak koces ya. Naon ulin ka aing? Ah, kalau man makan gimana ya? Oh, atuh ulin tong cicing ade mah. Cicing ade mah kos anak parawan siapa? Mau korek tuh nih? Ini yang baik, nyundut tuh mau korek. Numpang mangnya teman motor tuh makai senang. Anjing mata celi, kunaon teh ya? Numpang malikan korek lah, ke warung. Malikan korek ke warung, duit nah. Korek hiji. 2 jam kemudian. Emang Sia naon kalah meuli bodrek, lain teh tah meuli korek. Kunaon sia kalah meuli bodrek? hah? Anjing ya celi. Gusti nu agung aing tah meuli korek hiji, jual kalah meuli bodrek. Ya kuring. Dagoannya cicing. Orang lain emang. Ikan lah. Ada ngorek kita jeli sia aing mah. Assalamualaikum. Salam har dunungan nih. Ke kamar aja deh. Biasa ka mana? Oh. Biasakeun ari ieu. Warung saha? Warung gue kan hasil gawe di haji teh tah ka beli warung ka mana ke teh? warung. Buka warung. Oh, Itu hatur na teh, ngacok teh ibar. Oh, ngacol ge sok. Ada nyiri. Saya geus sekolah teh. Sok. Cager tuh. Alhamdulillah. Oh. Warung ieu bebaturan unggul. Kan setia hungkul ya mah. Oh nya. Sok tidak. Ayo haji. Coba mesen dah. Ngopi aja. Ngopi atuh. Kopi naon?
Kopi naon kumaha maneh? Maneh tas iuk saja jarak kieu jeung haji. Hah, susah tuh Kopi kumaha maneh? naon atau kopi naon? Kumaha sia cepet. Kopi hidung. Kopi naon? Kopi naon nih? Arek kopi hidung kopi naon sakatu? Kopi na arek kopi tina care, arek kopi nu koneng. Kopi naon sok? Masuk kumaha teh? Heuh sok milih haji kopi naon? Kopi hideung, kopi cara. Kopi hidung. Heeh. Ai cai naik ti Ciater atau Ciburial? Aing ngerasa pusing ada gitu mah itu kumaha? Heuh tinggal milih haji ti Ciater ti Ciburial. Aing mana teh sabaraha teh dah. Apa lu mau sumber cai teh? Wah, luas di dia mah. Mas asli bikin rahong pas haji itu kumaha? Lain. Maksudnya sih. Heuh sok. Ti Ciater ti Ciburial. Coba cari Ciburial lah. Ciburial hireul teh girang. Seperti sirit mas najis sing anak buang nu gelok kieu. Arek mah ngopi teh. Najis sekali lieur sih mah. Mal tulus. Lik, Nanin. Lik, panggalakeun kana seuh yang metis. Hanya di mana ayah? Eta di jalan, kira aku eueuh. Orang rek sakeun lah kok aing. Kayak ku aing didaban di dieu. Nya ada kan lah di dia, aing nyokot lah itu. Oh, Oke. Di mana nih? Oh itu. Iya, nasi Dani itu. Jangan mau ya. Iya, Linin. naon Aisyah kalah nu kieu patut coba tur ganas. Kade jang gitu. Yuk. Tah. Ganas lain jantung cau bonge. Atas aing teh gedang tuh. Siang yang bikin jauh ngomong teh. Nah, ceklan aing balik coba tur ganas jantung cau. Iya tuh. Mung